Assalamualaikum prak sareng simkuring Ali Taba di TV Gumenoa. Iya simkuring teh bade ngawancara itenya terus terkenal terus kawan kakoncara di seluruh Kabupaten Bandung namina Donald. Sekedar informasi ieu cep Donald tehnya nami aslina Donald Entog lulusan sekolah FKN Fakultas Keranakalnya. Anjeuna karek di DO gara-gara tawuran sarang budak PAUD kitunya leres ite Donald Entog kumaha ite klarifikasina gitu ite kusabab ieu dina koran teh disebutkeun anjeun tawuran teh kusabab gara-gara buuk. Nah eta kumaha bisa gara-gara buuk itu kumaha ite tanggapanna? Nami simkuring Donald Entog sampurasun sadayananya. Simkuring tidak bade ngklarifikasi ieu masalah sabab urang bisa tawuran sareng budak PAUD teh kusabab eta budak PAUD-nya harita poe Senen ku urang teh dipajag. Eta budak teu mere ngadon ngabanting sirah urang make gunting keuyeub. Urang teu narima. Kela non hubunganna dibanting ku gunting keuyeub sareng buuk anjeun kumaha maksudna iteh? Kieu nya Cep Ali kalaresan ti heula eta budak PAUD pas ku urang dipajag teh ngadon cicirihilan. Sing horeng teh nyengsirikeun buuk urang cenah pajarkeun buuk urang teh ciga bulu jagong. Tidinya eta budak ngabanting kana sirah urang. Goblok cer aing teh maraneh waranian gitulah. Berarti sia nu goblok ieu mah Donald. Sia kawanina leutik kusabab teu bisa ngalawan budak leutik gitulah intina mah. Heeh oge sih bener sigana mah sirah urang kabetriknya teu bisa ngalawan budak leutik. Ku kituna urang cigah itik gitunya. Ejeng baham sia bau keusik. Geus we mah urang tinggalkeun heula ieu masalah tawuran jeung budak PAUD-nya. Urang pindah we ka masalah bisnis anjeun. Saprak anjeun di DO teh, aduh anjeun gawe naon kitu. Ampun Gusti ti heula urangnya mimitian mah urang teh luntang-lantung, urang teu puguh tujuan, nepikeun ka urang ngejedag sirah, nepikeun ka hayang bunuh diri gitunya, luncat ti sasakran cagoong gitu. Tapi alhamdulillah urang teh juga menang inspirasi gitu Cep Ali. Urang teh jual nyieunnan we ieu kurung manuk, urang teh jualan kurung manuk we nya. Gitu. Eta payu gitu Cep Ali, tapi kusabab urang jalemana sarakah, urang teh hayang ngarambah ka dunia properti, urang teh nyieun kontrakan tanpa WC gitulah Cep Ali nya. Terus kumaha perkembangan selanjutnya Donald? Ada teu kungsi sabaraha lami nya Cep Ali eta teh kontrakan teh janten angker gitulah. Loba anu ngaganggu kana ngontrak teh cenah. Sabangsa ning jin mah, sabangsa ning batutut mah, sabangsa ning laleur gitulah. Eta sim kuring teu percaya, tapi saetos kuring nyobaan uji nyali eta teh geuningan bener gitu Cep Ali.